eta gitu jang. Terus Pak Lerpenda barang Semar Badranaya saparang kanca miwa cepot landawang Sumar-sumar kemandikan berata kajadian resikong bayang saking jajar sokalimah sampun tumigba datengan sa nya Semar bagya kanya kaula Guru Agung tiasnya kaula saking jajar sokalimah awas ulah kaget ya ulah kaget oi tahan ya dari Bang Pedi itu tetapi pesan masuk sampai Bang Belon gitu ya ay cu cikal orang itu tinggal di mana orang 50 di lawang ada kah halo saha itu di luar tamu di mana barang canak tuh enak oleh-oleh tuh meminta barang canak mau dewe kan itu si paling ke dunia wala jawaban gitu tak itu biasanya kalau mau nyalukan aja kuring kalau mau nyalukan di HP halo bisa diterima jawab teh aya awewe yang diterima ngomong teh kieu maaf nomor yang anda tuju sedang selingkuh olah jangan geningan itu teh kasepuhan Rasulullah nanti jajar sokalima pernah kan dia kenakan itu amparkan sama nah cai kan itu jangan hei Pak ya kaulah datang di waktu ada ngajeng anak gue saya dirapi dia aja saya Pak datang di rantang ada bang ewu mangkulingan anak jadi irainkan samia pada prapta saya itu tinggal kesumpingan saya yang apun terhura ya tegeningan bahkan sakit kayangan aku siapa? Apa mana siapa? Saya itu menit sampai SMS sudah sumping deh tadi telepon udah bukan ke dia SMS nah dengan dari jawab ada nomornya dari mana? Sedih atau tapi beda simpati atau tapi lanjut acuh kemana kabar mandi di beskor di tempat dia selesai wayangna muncul di terbuka kita sudah sudah tahu 08 bolong berbeda itu dengan manusia sarang saha pulang sarang saha lu biasa sabaran-baran jeung anak murid ngan itu teh kapangeran nya wikata anu saya
kaget kagiri-giri kasumpingan residona miwah jaya wikata taya ibarat tiangal na taya warti titadina kawas-kawas tumorojog tanpa larat undirangan deka kawadaling lisan sehingga tu dawala kadiakeun kue kakarian sangakeun kangujungan resi pambagi kanu jantan tamu agung kue anu mana maksud akal teh kue anu bawa tadi kue anu tadi teh grosir oh eta sok disuguhkeun coba we juga mageun apa erek tadi di engka ku aka jeung Mang Melong atuh ingat gitu ayo coba tuh suguhkeun itu roti panggang jeung ayam bakar teh geuning ayam bakar anu mahal hargana ayam bakar anu seungit teh anu bergizi anu nikmat apa nama karek niat balian oge karek tekad ayo pohon dewek baik cekot tunggu dari wah lah nah sana teh orang bebas ngamalong kemana emang tadi sebuah kemana kita mau mata terbongkar apa lagi sambel nah saya kemarin nanti jelma-jelma korek-korek cok itu mah tuh kudu ngaiwak kan kalau pada orang langsung ayo nama karena tujuan anak karena kaulah datang ke dia teh karena inti sari apa maksud karena inti sari kenalo memang kaulah teh aya maksud yang tujuan anu tangtu semar oke sakabe warga anu nyaksen di tempat isi nama isi nun kursi oge mengukur palupu di dia kumaha ieu teh saleresna salira panjenengan Guru Agung Sumping kalau rampok jisim abdi anu olah batang sakieu nyaeta kaula teh sabenerna jauh di jungjung mangan di teh lain tuh merojok tanpa laratan
Tapi memang aya pamaksudan anu tangtu, pamaksudan anu utama. Aduh itu seorang berdugi juga. Asal ngalir kurang balik begitu di kuburan. Laras malan kumaha cenah? Kaulah teh dipercaya diajak gawe ku saurang jelema jegut. Di hiji nagara anu mana ayeuna teh mangrupakeun salah seorang pengusaha, mangrupakeun salah seorang pamodal, mangrupakeun salah seorang aparat oge di pihak pemerintah. Sudah tidak bidang. Ari ngaranna teh dasam kalaburka. Di negara karang kaburkan. Boleh menaun Malaysia karang kaburkan deh Jun. Boleh menaun Lemur Ciletik teh. Jauh-jauh. Boleh menaun Nagrab teh. Tah ayeuna teh peng tapi tulung ka kaula. Ada beureun atuh mana ge apa lari ka kaula mah. Malum kaula mah dipercaya lain ukur ku jelema biasa tapi raja oge datang sampoyongan ka kaula mah. Pejabat artis-artis oge minta ka kaula ada tulungan. Kalau tes aku datang dengan mereka di darat mereka yang Ngomong Terus perjantan bukan nama negara mah. Perjantan Jun. Percuma pula percuma percantan. Kumaha maksudna eta pengusaha atau napi jalur luar anu syuting ka dieu teh Jun? Wayahna kudu diterima sebenarnya. akhirnya teh ngajak ka kaula nawaran sabaraha usaha dina sabaraha widang. Boh dina widang hiburanana, boh widang pendidikanana, boh widang pertanianana atau nabi peternakan. Jeung produk-produk modernisasi, produk-produk globalisasi. Dek ajak ka maneh keur ningkatkeun taraf hirup urang dieu. Ulah korek-korek cok wae hirup teh. Kumaha kira-kirana Semar? Bisa? Naon jenis anu? Ke abdi hoyong terang heula. Kumaha tah jenisna? model naon teh? Kedah di luyukeun heula. Ameh henteu melengkung bekas nyalaan. Eta asuran. Cobi. Lajeng lusidorna ngajentrekeun jenis-jenis usaha dina sabaraha widang anu dimaksud. Kalayan eces jentre atra pertela ngembang bolet naon anu janten pamaksadan eta jalmi anu ngajak gawe bareng sareng anjeun. Nanging eta rupi usaha anu dimaksud teh sing horeng terkedi aya cara sareng wujud anu nukang nawo sareng peraturan di eta tumaritis kali sapudeureunan atur Semar Badran aya saparakan ngaraos ka abota ngaraos ka abotan tetiasa nampi saparantos kahartos nu eta pamaksadan teh eces jentre atra pertel nanging sabarantosna ku abdi didangukeun sing horeng geuningan jenis-jenis usaha anu dimaksa ku salira teh aya hal-hal anu nukang ngawurung sareng ajar luhur budaya pendidikan agama sareng dari agama di ieu daerah katut nagri abdi. Rupina mah bakal abot kula. Nah, make jeung ngomong gitu. Naon maksudna nolak ya teh? Atau nabi naon? Nah, kumaha hayang warna teh? Aya syaratna gitu maksudna? Sumuhun aya syaratna dina perkawis eta upami teh mah aya maksud urang sanes hoyong gawe bareng dina usaha di jatuh mari sabudeureunan. Nah kudu kumaha atuh hayang bareng teh? Naon syaratna anu dianggap loyong teh?
Kaya mana kumaha tanah. Bira aku sun terang syaratnya. Oh, naon? Apa syaratnya nanti hiji pengantin awewe, dua pengantin lelaki, dua saksi. Naon, tante? Hari akak. Eta mah atuh rukun kawin. Sorry maksud bahwa dari maksud dewek teh syarat nanti hiji kemanusiaan jangan jalan beradab, dua kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Eta mah atuh Pancasila. Untung tejol-jol karena pancakaki oke. Nah, asalna teh kuring apa sana mah? Apa tuh? Coba pada naros ka para kanca tumaritis. Terang dah syarat melakukan usaha di daerah Katut Negeri. Nawan itu ada wala syaratnya teh. Ada syarat natenya eta geranya harga punya. Pemagar rasipo ya gerak kupikeun. Sim kuring pada ngajelaskeun kalayan eces jeung teh atra pertela ngamanggoleun anu malapang gedang. Syarat natenya eta di antarana gerak sok ku bapak kana jelaskeun kieu aja. Nyaeta naon bae usaha teh biasa salaresna mah tapi kedah marhatoskeun kana hal-hal anu teu lepas tina kandungan didikan sareng pangaweruh anu dibutuh. Oge tiasa ngawentuk jiwa tanapi mental masyarakat. Utamina nanaman anu sangkan kreatif, aktif mandiri mimanda kekuatan religi, kepribadian sajatina, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan guna kanggo diri masyarakat, bangsa miwah negara. Atuh hal-hal anu kang nawong kana hal eta mugia dipungpang dilebet. Naon maksudna hal-hal samarina teh? Mohon maksudnya mah ulah di tebatanku ya Jun unsur-unsur pornografi, tindakan kekerasan atanapi hal-hal sifat-sifat anu tidak terpuji itu atanapi produk-produk kali barang-barang haram anu parantos jelas terang sadayana dilarang agama sareng dari agama. Oh, hati kan. Tapi terus terang we jeung mah sajujurna ame ngarasa teu karajaukeun eta hal anu dipungpang ku maneh teh memang dikandung di jero ieu rancangan gawe melakukan usaha. Oh tapi dah maksudna lain teh ngarunturkeun ajen budaya luhur, lain teh dembrang aturan lain teh ngaleungitkeun kapribadian lain teh. Tapi supaya ieu bisnisnya nyata cepet laris, supaya yang produk-produk teh langsung payu di pasaran. Oh, bermana dia hafal jelema-jelema ieu nanti gampang kabongroi ku hal-hal anu sifatna kasenangan sasaha. Sanajan saliwat gampang pan urang nerima untung. Dan saya menang pati jadi mulai idealis teuing lah dina masalah ngaruh kauntungan keur hirup di dunia. Untung hirup tah kitu sama. Dari Kang Oji Silmabdi mah sanaos teu kitu oge kenging kauntungan nu malah langkung untung di akhirna tibatan cara oge si usaha anu kusalira ditawiskeun we. Tapi bakal amat ya teh menang untungna, bakal amat menang labahna, bakal amat bunghana kamu paeh mangten moal bunghar hirup so suci di kamar mah. Awi osun lapat oge bargi aya peribahasa alun-alun asal kelakon biar lambat yang penting ketinggalan helikopter. Asal selamat gitu. Asal nanti Ayo sorry alun-alun asal kelakon biar lambat yang penting ketinggalan rada sayur. Asal selamat. Masuk kemalaran kepuai mana wae enak. Itu maksudnya smart iya teh kerjakan pada merasa bahwa dong di darinya dagus biasa di tempat-tempat yang seperti itu nyimpang setik wae mah tuh aja we sakalang pagi pagawean teh terlepas di narasiko hapunten nun
sanes jisim abdi dan ieu mah parantos janten cecepungan anu gadah dijagi salabina taya lebah kanggo ngarobah moal umut kalinuan moal gedag kaanginan mugia salira ngartos tur ngahargaan urang dil tak gitu si semata menikah ke penjagonya mana itu bisa dilamesan kekekeke atuh langkung paus nama bilih salira camcaya urang naroskeun ka warga Tumaritis punten ka sadayana warga anu neme teh tampi atan nepi moal geuning kitu lah si Kang sakali deui anu selaku saur maneu tampi atan nepi entong tah kitu kulan ya kuku salira teh kadangu sakitu jelas clear sarwana keningan jeung kanca-kancana dia Mana aja masyarakat. wong kali kok geus padami mana jeng ya semat sabaterna rancangan usaha ieu teh geus meunang izin resmi ti Kadipatian Madukara jeung pusat pemerintahan Adipati Arjuna jeung Yudhistira wae geus gidina selaku pemerintah tirana teh mana teh bawahan tirana mana teh ngegeset geus aya surat izin ieu teh geus diresmikeun program anu legal ieu teh dadanguan teh parantos aya izin resmi abdi teh ngartos nah apan perkawis ieu teh kedah aya musyawarah atau pigumpungan heula katangtosanana sareng warga di dieu pamimpin teh tiasa mutuskeun kitu wae kalau pamin teu merhatoskeun kana aspirasi anu dibawa nah angkutnya na kaputusan sabelah pihak nun ada mana gerai bawahan kembali kalau hayang diajak padami apaan asas demokratis nun kedah demokratis aduh ya artinya berkata sakali ini bisa cok Biasa nun apaan tadi ke parantos jelas nun ya kata kumaha tawat gagal ya orang wayah nawe kalau kita mah mangge laporan heraka denungan ayeuna kudu di kasaran jika namun kita ayo tobek itu celana kurang tepuk jalan kedua ayo rasakan sesuatu saksi monitor kadenge ku ayeuna lain sakabehnya yen urang dina waktu ayeuna meunang intimidasi meunang ancaman wayahna maneh ku bapa dek di papancenan ya bapa bieu ngarasa teu yakin nah bener ieu teh aya izin resmi di dunungan urang anu sah kira ku dunungan urang mah da biasana sok komitmen nah teu ngahargaan kana aspirasi rakyat kuhal sakitu maneh rek di utus ku bapa jeung kitu ini telah saya jagakan diri ini takkan saya pak begitu maaf di diangkat atuh tapi kedah irahanganna dah ayeuna teh nepi tahun payun abdi bade main remi heula tong sok lobaw mangga ka ditu pembangkalan ulah disuk dipagetokeun ka ditu jang baik pak kami kita mempercayakan ka abdi sapaya abdi aya abdi doktoral Kawala SPD MSI STBA MSD STLA ALM almarhum tah gelar nama Mang Melon SPD nakeun kuring anu ALM nama disanakeun ka Mang Melon jeung Mang Tadi sok kitu teh